atuh. Balik deui dina channel JKR Official. Akhirnya jambaturan itu ngenaan cerita-cerita mistis abang janing juri genderuwo kuntilanak dedemit dan akhirnya kemudian upamanya terjumah kali wonti putih ulah sosorangan isi aya nu maturan itu kamu dan saukur di Jumat Kliwon tiba Keur warga Bandung khususna anu cicing di kawasan Bandung Kaler pasti geus apal deui kana disebut tanjakan Emen. Tanjakan anu katelah sangat anu ayana di jalur Subang timimiti saacan objek wisata Ciater nepikeun kalawang objek wisata Gunung Tangkuban Parahu Lembang Bandung. Tempat ieu geus katelah sanget kusabab hampir tiap tahun sok aya wae kajadian anu matak ngabalukarkeun lobana korban jiwa. Salah sahijina dina waktu sababaraha taun katukang kungsi aya hiji bus anu ngangkut perawat di Palembang tiguling di palebah tanjakan Emen. Anu ngabalukarkeun
loba korban jiwa jeung luka-luka. Tanjakan emen kawilang sanget, kusabab lamun itung-itung geus loba pisan korban jiwa anu cilaka di tanjakan ieu. Katambah deui ku kaayaan anu matak geueuman sok sanajan ti beurang oge. Komo deui dina kaayaan peuting. Kenca katuhu loba pisan tangkal camara jeung tatangkalan sejena anu sakitu leubeutna. Ditambah deui kenca katuhu gawir jeung bukit kebon enteh. Matak nambah keung. Sakur anu mawa kandaraan ngaliwat palebah tanjakan emen. Ye kurang leuwih kaalaman 2 tahun ka tukang. Tepat nama bulan Oktober 2013. Di mana hari teh kaasup bulan Rayagung. Anu keur tukang rias jeung tukang foto siga kuring mah kaasup bulan ceuyah keur neang rezeki. Kaasup kuring oge harita menang job kudu motoan anu rek kawin. Tapi lumayan rada jauh. Nyaeta ke daerah Subang. Kulantaran honorna lumayan gede,
Nya kuring teu mikir panjang deui. Antugna kuring nyanggupan nyokot job motoan anu rek kawin teh di Subang. Kuring boga niatan rek indit di Bandung. Salian teh rek ngalongok heula anu jadi kolot. Sakalian bari rek ngajak dulur kuring anu aya di Bandung keur jadi asisten kuring salila motoan teh. Singkat carita, kuring kaayaan geus aya di Bandung. Man, Pageto anter urangnya ka Subang. Aya naon kitu Ya gawean saeutik, lumayan lah jangan tambah-tambah meuli rokok, sabos wae mah. Ari engke di ditu teh urang saradena di mana, Wan? Nyapan urang ini ti dieu Sabtu sore we, Man. Jadi sapeting mah urang sare di nu hajat. Bisi telat lamun ini ti dieu subuh mah. Oh kitu. Kana naon urang ka dituna ye? Ya kana motor we atuh. Ngana gancang. Katambah babawaanna ge ngan ukur saeutik. Ya tuh siap ari kitu malah. Sakalian geus lila teu keluar kota, Wan. Heug atuh ari kitu mah. Sanggeus kuring pamit kanu jadi indung jeung nu jadi bapa. Kuring jeung dulur kuring anu ngaranna si Iman sejak indit ke tempat tujuan nyaeta ka Subang teh. Kuring indit pabuburit da pikir kuring bisi kapegat macet di jalanan. Komodei lamun ngaliwat ke jalan Lembang. Geus pasti poe Sabtu mah sok rada macet di perjalananna. Di perjalanan kuring tambah kesel ngobrol jeung anu jadi dulur kuring ngeunaan jalur alternatif anu bakal dijugjug sangkan gancang tepi jeung teu kapegat macet. Tapi waleh da geus puguh ka asup weekend. Sok komo di daerah Lembang mah loba tujuan wisata jang para wisatawan anu datang ka kota Bandung. Kuring teburung manggih jeung kamacetan anu lumayan rada meakeun waktu. Man, geus hampir lewat maghrib, tapi ya urang masih kene aya di Lembang. Nya, tapi da kumaha deui atuan? Geus puguh usumna macet ari poe Sabtu kieu mah. Lah, jeung make usum sagala atuh, siga bumbuhan wae. Kira-kira urang bakal kapentingan pisan moal datang ke tempat tujuan teh, Man. Ya hayu we lah, kumaha engke, Wan? Rek datang subuh oge teu jadi masalah keur kuring mah. Lain kitu. Pan urang teh kudu istirahat heula. Saacan isuk mulai barang gawe teh. Ya mudah-mudahan we tukar itu nama lancar, Wan. Kuring jeung anu jadi dulur kuring nyobaan keur ngabubunga hate sangkan teu matak stres salila di perjalanan anu sakitu macetna.
Sok sanajan kuring mau motor teh geus sasalingkeran ka sagigireun mobil anu ngantri sakitu panjangna. Kuring nyokot jalur teh eueuh deui. Nyaeta ka jalur Tangkuban Parahu. Di mana berasna teh ka Jalan Raya Subang. Lamun dihitung-hitung mah sakuduna kuring bisa nepi ka tempat tujuan kurang leuwih meakeun waktu 2 jam. Tapi kusabab macet di daerah Lembang anu sakitu panjangna, nya kuring bada isya teh karek bisa keluar di Tangkuban Parahu. Harita kaayaan geus lumayan poek pisan. Sok komo deui kurang leuwih 2 kiloan ka hareup. Kuring bakal manggihan tanjakan anu lumayan rada panjang jeung geus jadi lain rahasia deui. Yen tanjakan eta teh kawilang sanget. Nya eta anu katelah tanjakan emen teh. Kuring jeung anu jadi dulur harita geus mimiti ngarasa capek pisan rarasaan. Maklum, salila di perjalanan kuring mau motor bari jeung kapegat macet anu sakitu lilana. Barang kuring geus mimiti asup ka jalur tanjakan emen teh, harita kaayaan memang geus lumayan poek pisan jeung karasa hawana sakitu tirisna. Kencak katuhu nepikeun ka paroek teu katinggali. Kulantaran lebah katuhu jalan teh jurang anu sakitu jerona. Kaayaan matak pika keungeun. Sok komo katambahan ku tatangkalan anu masih keneh rarajeg. Kuring jeung anu jadi dulur teu eureun babacaan. Bari sakali-kali mah ngobrol keur micen rasa kakeung. Tekung si lila kuring nitah ka dulur kuring sangkan nyundut rokok jang dialungkeun salila kuring keur ngaliwatan jalur tanjakan emen teh. Man, cing geura sundut rokok teh ti ayeuna geus mimiti asup tengah-tengah tanjakan emen yeuh. Ceuk beja mah lamun urang hayang salamet ngaliwat ka palebah tanjakan ieu kudu ngalungan rokok sabatang wae mah. Ngadenge panitah kuring siga kitu, si Iman teu ngangkekeun deui kana panitah kuring. Manehna harita keneh bari kaayaan dibonceng dina motor langsung rugah rogoh kana pesakna. Waduh, kuring teu mawa rokok yeuh. Rarasaan asa can meuli rokok poe ieu mah. Panungguan menang duit tina hasil motoan. Tah karek kuring rek meuli rokok teh asa bos. Deuh maneh mah dina kaayaan kieu oge masih keneh sok dicampuran heureuy. Cik cagap dina saku jaket kuring aya eueuh rokok. Rarasaan mah aya keneh sisa tadi beurang di sakuan. Si Iman juga cagap jeung rugah rogoh kana saku jaket kuring. Anu maksudna mah rek nyangan rokok teh.
Tapi manehna temanggihan rokok anu dimaksud ku kuring teh. Eueuh Wan, dina saku jaket mah naon? Mana ya kertas we wungkul tuh naon bon hutang naon ieu teh. Ngadenge kitu nya kuring cugap-cagap kana saku jaket jeung kameja. Bari ngalepaskeun stang motor palebah kenca. Maksud rek pastikeun bisi si Iman temanggihan rokok kuring. Harita kuring jadi kurang awas karena jalan. Kusabab kuring penasaran karena rokok anu rarasaan mah asa dibawa ti harita beurang teh. Kamana atuh rokok teh? Rarasaan mah asa dibawa. Pirah aku tinggalin gitu. Ya sigana mah tinggalin keneh di warung kita meureun Wan. Us, masih kene di campuran heureuy we ari taeun teh. Wah kitu dina kantong kahijikeun jeung kamera. Sabot kuring kerumpu rampak karena kantong anu disimpen di palebah hareupeun motor. Si Iman ujug-ujug ngagorowok nyebutkeun awas aya nu meuntas. Awas Kang, aya nu meuntas ye. Kuring ninggali ka hareup jalan. Memang nya di hareupeun kasampak siga saurang jalma anu saliwatan kaseprot ku lampu motor mah. Siga saurang jalma lalaki satengah kolot rek meuntas bari ngolebat rada gancang. Anu geus nyampak deket pisan jeung motor anu ditumpakan ku kuring. Kuring ruas kacida ningali kitu mah. Nya kusabab sieun nabrak eta jalma. Kuring mengparkeun motor ka palebah kenca jalan. Anu antugna kuring jeung si Iman nyuksruk kana gawir jeung motor geus teu katahan deui. Katambah awak si Iman anu satengah kabantingkeun. Anu antugna mah motor ti guling bari jeung kuring oge labuh tina motor. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Motor harita kene langsung parem mesinna. Kitu oge lampu motor langsung parem. Harita kene keayaan jadi matak poek pisan. Jeung karasana sepi. Anu kadenge ngan sora si Iman anu aduh-aduhan nahan nyeri kusabab ditotok dina motor. Ya aduh. Kitu oge kuring ngerasa nyeri dina palebah suku kuring. Aduh. Anu memang harita kagencet katindihan motor. Harita kuring ngerasa keung anu kacida. Anu katampo ku kuring ngan ukur kelemengna tatangkalan anu aya di palebah gawir. Jangan ukur sora manuk mueuk anu biasa kadenge ti peuting. Kuring rurat reret ka kenca jeung ka katuhu. Nempo jalma anu tadi siga anu meuntas teh. Tapi waleh kuring teu manggih sasaha.
Kuring ngerasa heran ku kejadian tadi. Nah saat tadi anu saliwatan siga anu mentas nepikeun kasako cepat pisan. Kuring nyobaan hudang anu maksud bari rek nempok kayaan si Iman anu masih keneh aduh-aduhan siga anu nahan nyeri. Barang kuring nyamperkeun kepala bah si Iman, manehna ujug-ujug muntang ka kuring bari ngomong, Wan, dengan kuring siga nama potong ya mah, aduh nyeri pisan Wan, alah. ngadenge kitu kuring beuki ngarasa panik. Kuring bingung kudu minta tulung ka saha. Basa harita kajadian teh jeung ku kabeneran hiji acan mobil atau motor anu ngaliwat di tanjakan eta. Kuring nyobaan ngahudangkeun si Iman, maksud rek mau manehna kasih si jalan. Sabot kuring keur ngajungjungkeun leungeun si Iman. Kurang leuwih 20 meter hareupeun kuring ningali siga esa urang jalma anu keur cingogo di sisi jalan lebah katuhu. Sakedapan kuring merhatikeun ka jalma eta anu memang teka tempo jelas kusabab kaayaan sakitu poekna. Anu katempo ku kuring ngan ukur bayangan anu ngabeleg-beg hideung tapi ditinggali dina juntrunganana. Memang siga jalma anu keur cingogo. Manehna ngan ukur cicing bari rada tungkul siga anu teu merhatikeun aya kuring jeung dulur kuring anu ngalaman kacilakaan di dinya. Kuring nyobaan nyalukan ka eta jalma anu maksudna mah rek menta tulung. Kang, Pak, punten, nyungkeun tulung kuring kecelakaan. Kang, Pak, Mang, Wan, ari didinya minta tulung ka saha atuh. Acan kuring ngajawab pananya ti si Iman. Katempo ku kuring eta jalma anu keur cingogo teh ngareret ka palebah kuring. Tapi anu matak jadi aneh keur kuring barang eta jalma ngareret ka palebah kuring nah panona siga anu semu hurung. Disidik-sidik mah kuring siga ningali panon ucing lamun dina kaayaan poek. Harita kuring jadi ngerasa keung anu kacida. Tekung silila eta jalma anu keur mencrong ka kuring teh cengkat tina cingogona. Manehna ngajanteng hareupeun kuring duaan
bari tetep kuring teu bisa nempo jelas kumaha rupana. Tekung si Lila manehna malikeun awakna lalaunan jadi nonggongan ka kuring. Manehna nyinghareup kapal bah jurang anu aya di palebah katuhu jalan tanjakan eta. Harita kuring ngarasa nyeak timimiti ubun-ubun nepikeun ka dampal suku. Awak asa panas ngagebur. Sok komo palebah punuk nempo kejadian sarupa kitu anu can pernah kealaman saumur hidup kuring. Ngan ukur sakit panon manehna luncat ka palebah jurang leungit teka tempo deui. Ti harita kuring istighfar bade babacaan sabisa-bisa. Sigana eta anu disebut makhluk goib anu ngagege eta patempatan. Antara sadar jeung teu sadar kuring dariuk di sisi jalan jeung si Iman anu masih keneh humaregung bari jeung nahan nyeri. Harita kuring pasrah kana kaayaan. Kusabab kuring teu nyaho naon anu kudu dipigawe. Jauh ka ditu ka dieu bari jeung kaayaan motor geus ruksak. Katambah ayana di tengah-tengah tanjakan anu dipercaya ku batur mah eta tanjakan teh sanget pisan. Dina keur kaayaan kitu Tekung si Lila kuring ninggali siga aya lampu mobil anu nyebrot kana panon kuring di arah Subang ka Bandungkeun. Kuring cengkat maksud rek megat eta mobil sugan bisa dipentaan tulung ku kuring. Pangpangna kuring geus watir ningali kaayaan si Iman anu geus teu walak kaya. Harita kuring ditulungan ku eta mobil anu ngaliwat. Kuring antara sadar jeung teu sadar geus pada ngariung ku papada pengguna jalan anu sejena. Harita kuring jeung si Iman dibawa balik deui ka Bandungkeun. Anu saterusna dibawa ka rumah sakit. Kuring geus teu mikiran deui kana maksud jeung tujuan kuring ini ti Bandung ka Subang. Malahan motor jeung kantong anu eusi kamera anu biasa dipake ladang usaha oge geus teu kapikiran deui nanaon ku kuring. Ngan anu teu beak pikir jang kuring nah kuring bisa ngalaman kejadian sarupa kitu. Tapi kuring yakin jeung percaya kuring cilaka lain samata-mata kuring teu ngalaksanakeun ritual anu sok dipercaya ku batur kalobaanana. Nya eta teu ngalungkeun rokok teh. Tapi kurang leuwih kuring ngayakinkeun hate kejadian eta teh
kulantaran kuring teu hati-hati di perjalanan. Tapi ari jalma anu katinggali ku kuring di palebah tanjakan emen harita teh saha?